Tahu cabe garam ya guys, urang nyen tahu cabe garam ya teh biasana sok aya di kafe-kafe teh geuningannya lamun batur ngopi ya teh sok aya cemilan nu kieu tah. Ieu tahuna dikeueun heula ku uyah, terus teh ieu aya cabe beureum, cabe hejo, terus bawang daun, bawang beureum, terus anu pasti wajib ieu bawang bodasna nya. Tah si tepungna tepung maizena. Terus ieu si tahuna dibaluran nya, dibaluran make tepung maizena. Nepikeun ka kabeh kitu kabalur. Tah ieu teh urang aya nu make bawang beureum, kadang aya nu teu make eta mah opsionalnya bawang beureum mah jadi meunang make meunang henteu. Tah ieu terus si bawangna teh digorengkeun heula guys nya, digorengkeun dina minyak panas ieu teh. Tah biasana urang mun ngafe atawa kitu teh sok mesen teh ieu tahu cabe garam da kabeuki ieu teh nya. Tapi urang mah da ieu teh biasana pake ngemil bari larajo drakor geuningannya. Tapi kadang-kadang sok teu wareg jadi urang kadang sok disanguan meh wareg gitu ieu teh. Tah ieu terus teh si tahuna digorengkeun nya, digorengkeun dipanci. Nah dipanci teh cenah caritana mah di fry heuh teh. Karena lamun di katel anu lebar sok tara kakeueum si ieu na teh, si tahuna teh jadi ameh kakeueum makena panci leutik gitu. Jadi minyakna teu pati teuing loba kapakena. Tah ieu diasupkeun kabeh bumbu-bumbuna dioseng nepikeun ka seungitnya ieu teh guys. Terus dioseng pokona mah nya bumbuna mah gampang ieu teh ngan uyah jeung kaldu jamur hungkul atau mecin atau naon bebas lah nya rek make kaldu-kalduan naon oge. Atau rek uyah hungkul bebas eta mah selera nya. Ngan urang gitu make gula. Tah geus kitu langsung diasupkeun si bawang bodas anu meunang nyangrai tadinya. Digolah galeh gitu geus jadi guys ieu teh. Ieu cemilan wajib lamun urang keur ngafe gitu. Ditambahan ku kopi latte geuningan. Aduh meunah ieu teh bari lalajo pemandangannya. Nah orang paling beuki kafe nu aya pemandanganana gitu biasana kan heuh gitu ngafe teh kadang-kadang mahal jeung geus kitu lapar deui balik ka imah teh.